ayeuna salat teh tungkul, ai tungkul teh nembongkeun ka tawaduan hirup. Nah setiap jelema geus bisa tawadu acan geuning teh saeutik geus salat teh ngado nepak dada. Di mana mang salat atuh teu jiga maneh teh nyebut teu jiga manehna nu bisa capekeun teh. Mata ieu teh berarti muncul kasombongan. Kadang-kadang jelema teh nempo hartana, nempo banana, nempo dedegna, nempo pangadegna teu nempo kana hatena. Mata rumus hirup mah entong loba teuing lalajo ku panon ieu mah lah loba panyakit. Kahiji panon ieu mah panyakitna teh tunuh, nu kadua sare. Bapak geblus ka masjid keur tunuh mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ai keur nunutan pan angka hiji katempo angka 0 teu peti katempo. Geblus teh kana koropak nu 100 disigeng ku tetangga hade cenah mana infak juga aing teu sadar juga aing sidik nu lapur teh 100 balik teh pan ka imah ditagih ku pamajikan Pak mana keur beas dicabut tinggal 11.000 pan ngagebeg harita keneh astagfirullahaladzim nah cing teh Pak istighfar wah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon sok bebeja ka emak kalau pasan jurig dibawa kunaon bapak terek ngasupkeun nu 1.000 ngan ku sabab nunutan meureun geblus nu 100 pamajikan ngadukung sedekah gede dah henteu kumaha pamajikan cicing maneh di dieu deuk ka mana maneh ka masjid deuk naon ngabongkar koropak nunutan indit deui tina nunutan kana sare jelema sare leuwih bahaya karan-karan jelema sare mah leuwih bahaya geblus poe Jumaah ka masjid karek batur ngahotib si eta sare batur wiridan si eta sare batur ngadoa si eta sare bubar ti masjid ngomongkeun tah cek di jalan depan teu hayang cenah jumaahan di bayongbong nah kunaon beh ustad ge sesat kitu cinta gagabah maneh ka dulur urang nyebut sesat oh deuk teh sesat kumaha cenah jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah wiridan acan tanyakeun ka pun lanceuk cing teh bener di bayongbong aya ajaran anyar jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah cek saha cek si itu tong dianggap nah molor ti barang datang jadi maksud sare kuring lain sare panon da panon imah tang teu datang peuting tang teu tunduh ngan kade nu paling paur mah sare panon batin lamun jelema sare panon batin hirupna jadi soiyeh nah nempo teuing ka goreng patutan batur wawuh karena kasalahan batur akrab jeung ka teu eceuregan batur tapi si eta teu apaleun ka goreng patutan diri sorangan matak muncul soiyeh asa aing pang ibadahna asa aing pang benerna batur teh dianggap ka salah we kabeh padahal nu ngaran hirup jelema nu katempo alus cantang tu benerna jelema nu katempo jahat cantang tu jahatna dan nu ngaran hirup mah kitu Pak jelema nu katempo jahat cantang tu jahatna jelema nu katempo alus cantang tu alusna talung keneh katempo jahat kemunian kaalusan daripada katempo alus kemunian kajahatan ya ungeuk taina ibu pangaosan kieu ditiung digamis alus tapi hakikatna mah teuing ayeuna kuring ceramah alus tapi hakikatna mah teuing nah da lebih apal karena goreng patutna diri iwati diri sorangan matak persetan nalika urang diomongkeun ku batur cek batur ya jelema goreng kitu mah teu kudu kasigeng nah nu leuwih nyaho ka gorengan urang iwati urang sorangan berarti itu mah ukur ngomentar teu kudu loba guguan karena omongan batu mah riweuh-riweuh matak agama teh kudu dijadikeun alat pamager bibir pager ceuli pager panon pager lamun panon dipager teu hayang nempo kasalahan batur bibir dipager teu hayang ngomong-ngomong ka goreng patutan batur ceuli dipager teu hayang ngadenge gosip coba ayeuna aduh viral si Lesti kabeh nyaho tapi kami lu ngutuk ka si Rizky Bilar si bawalak si kurang ajar bari dipikir-pikir ku kuring ibu mikiran rumah tangga si Lesti pertanyaan si Lesti mikiran rumah tangga ibu nya cek urang oge kaleg-leg teuing geus jeuli teh ku gosip nepi ka saban poe nu diomongkeun rumah tangga si Lesti nah ari salaki teu dipangmasakeun teu jadi dongeng ngan cek kuring aya hikmah jeung kasimpulan tah naon hikmahna heueuh yen geuning kahirupan mah kitu keneh urang menuding senang ka batur teh lantaran katempo cangkangna wallahu alam jerona urang disebut alus lain kuring anu alus hakikatna mah batur teu apal gorengna kuring mun ibu disebut jujur hakikatna ibu lain jujur tapi batur teu apal bohongna ibu